Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi dulur-dulur simkuring anu salawasna teu oleh mikareus tur mikasono kana carios-carios Sunda pidangan andang es Argayuda channel nuju di mana ayana boh anu caketna boh anu tebihna pon kitu deui anu nuju ngalalana di mancanagara wilujeng patepang deui sareng simkuring dina raraga ngadangukeun di carios nyambung anu katunda dinten kamari. Pamugi wae para wargi nuju aya dina kawilujengan sehat lahir sehat batin bari aya dina ginulur kabagjaan aya dina lindungan kersening Gusti Jat Allah Rabbul Alamin sehat lahir sehat batin sapapaosna dina dinten ieu teh masih dina lalakon banjir getih wanci janari lalakon anu kalajengan tina asal usul Kangjeng Ratu Laut Kidul. Pamugi wae salawasan anu didugikeun ku pribados tiasa ngajantenkeun hiburan tiasa ngajantenkeun pangbeberah manah kalayan mamanabian sasireun sabeunyireunana aya pulunganana kanggo sadaya anu ngadangukeunana. Mangga para wargi ieu carios urang kawitanan wilujeng ngadangukeun pun awitu astuna masidam mugi asalira salawasna aya dina kamuliaan. Banjir getih wanci janari bagian ke-10 karyana andang es Argayuda karya pribados. Modar siah rampok edan sitang korak hideung ngabentak awakna kumalayang pedogna nyewukrek narok sirah kidegil anu keur teu walakaya. Ceuk syariat mah pasti kidegil bakal perlaya. Tapi basa bedog sitang korak kideung nyewuk kana sirah kidegil ujug-ujug aya ngabelesat warna hejo. Eta ngabelesat langsung ngajebrodkeun awak sitang korak kideung. Anehna awak sitang korak kideung anu kakocap boga ilmu linuhung ngadadak mental jauh ka tukang laju ambruk dina lemah tina sumutna ngabulai getih hirup. Barang sitang korak kideung ngararet kana tadina rajang manehna breh teu jauh ti kidegil aya tangtungan saurang awewe anu papakeanana siga ratu. Kalayan dina pandanganana masih nyeklan salendang warna hejo. Jadi anu tadi ngacebrod ke manehna teh ukur salendang. Ratu Segara Kidul sitang korak kideung Arab nyebutkeun hiji ngaran
laju manehna unduran ngajauhan. Saterusna jumrelat kabur, tapi teu pohon ngagorowok kana buahna sangkan kabur. Rakean Wirantaka si Tangkorak Hideung lain lamaneun anjeun. Geura panggihan wae ki Warulaya. Sabaneun manehna anu bisa nandingan kana pangawasana si Tangkorak Hideung. Sanggeus ngucap kitu ka Rakean Wirantaka, jirim anu ngarupakeun Ratu Sagara Kidul teh langsung kumalayang. Gusti Kangjeng Ratu kidugal atawa Kilodrapati ngagero, laju tapak deku dina lemah. Cipanona ngadadak juuh kasuat-suat ku kajadian anu geus kasorang. Kajadian basa Kangjeng Ratu galuh ngalebuhkeun dirina ka Sagara Kidul. Kilodrapati syukur anjeun geus bebela ka dulur kula. Ratu Sagara Kidul ngararet ka Kilodrapati. Saterusna ngiles dina belegbegna pepoek peuting. Kilodrapati bener geuning urang lain dawana si Tangkorak Hideung. Kula lamun teu ditulungan ku Ratu Sagara Kidul geus pasti perlayak ditandasa ku si Tangkorak Hideung. Rakean Wirantaka kakaraeun ka harti naon pangna Kilodrapati ngajak neangan heula ki Warulaya. Da geuning ceuk Ratu Sagara Kidul oge ukur ki Warulaya anu bisa nandingan si Tangkorak Hideung. Eta teh Kangjeng Ratu galuh nun. Teu teh gaeun sigana adina aya anu rek mergasa. Kilodrapati alias Kidugal cumarita ka Kidegil. Nya teu dipisieun sasieun ai rupana mah jeung teteh kula. Tapi kula can yakin nah nya eta teteh kula jadi Ratu Sagara Kidul. Rakean Wirantaka teh teu sangli ku rupa jeung tangtungan anu tadi nulungan manehna. Ngan hatena asa can narima kana kenyataan. Jadi can yakinen namun lanceukna jadi Ratu Sagara Kidul. Keun wae ulah teuing di pikiran Rakean Wirantaka. Da sanajan di pikiran oge angger moal kahontal ku akal. Ayeuna mah urang kudu manggihan ki Warulaya nudu ka di mana. Kilodrapati cumarita ka Rakean Wirantaka. Tapi manehna oge masih bingungeun sabab ki Warulaya teh keur ngalalana teu puguh ka mana tujuanana. Mun kitu mah urang ngalalana wae atuh. Urang eureunan wae heula ngakalakeun para gegeden kerajaan anu hianat ka Kangjeng Ratu Galuh teh. Tapi tetep urang kudu nyamur sabab can waktuna urang nyeun tindakan secara terang-terangan. Kidegil atau Rakean Wirantaka nepikeun saran ke Kilodrapati. Sugan ku cara kitu maranehna bisa tepung jeung ki Warulaya. Nya mending kitu wae. Sabab yakin ki Warulaya can jauh lumampah. Urang papaiti waktu tepung jeung manehna ti lemur anu kungsi diranjah ku gerombolan Tangkorak Hideung. Kilodrapati antukna nyaluyuan kana karep Rakean Wirantaka. Saban ku cara kitu baris bakal bisa tepung jeung ki Warulaya. Po isukna sanggeus babadamian jeung para anak buahna. Kilodrapati jeung Rakean Wirantaka dua jalma nu sararia ieu ngaku rampok roti Gunung Burayot miang turun gunung. Maksudna rek ngalalana rek nyusul-nyusul ki Warulaya anu ceuk taksiran maranehna can pati jauh ti tempat basa manehna tepung. Duanana lumampah teu make kuda, teu diteregos deui jiga sasari. Tapi ayeuna mah ukur make bapakeun anu sasat ruang rawing. Maksudna supaya ulah aya anu wawuheun ka maranehna. Bakuna ka Rakean Wirantaka. Coba Rakean Wirantaka apan anak raja.
Jadi pasti loba anu kenaleun tur teu kurang-kurang kanu rek niat jahat. Kilodrapati jeung Rakyat Wirantaka meunang kajelasan di kokolot lembur anu pernah diranjah ku gerombolan Tangkorak Hideung. Cenah Ki Warulaya rek neangan markasna gerombolan Tangkorak Hideung. Atuh anu duaan teh asa mabok manggih gorobong sabab tujuan Ki Warulaya sarua jeung tujuan maranehna. Kilodrapati jeung Rakyat Wirantaka terus lumampah mapai-mapai jalan anu pernah diliwatan ku Ki Warulaya. Basa kerjongjon lempang di tempat anu harium caneom ku tetangkalan jarangkung. Cuk ujug anu jurung-jurung sabara urang jalma barosongot megatan jajalaneun Kilodrapati jeung Rakyat Wirantaka. Eureun kisilah saurang anu pangabakanan jangkung badag ngabentak ka Kilodrapati jeung ka Rakyat Wirantaka. Paruga eta jalma mun ku jalma biasa mah kakara nampa oge mataksieun. Awakna jangkung badag, dadana rubak, kumis baplang sangadulang. Matana buruhay beureum, kalayan beungeutna bala ku godeg. Ke aya naon ieu teh? Pet ujug-ujug megatan jajalaneun kuda. Kilodrapati langsung tumanya, api-api teu surti. Sabab sabenerna mah manehna oge apal, yen ieu anu megat manehna teh pasti rampok. Bisi hayang nyaho, moal aya nu bisa ngaliwat ka ieu patempatan lamun teu nunda harta anu dibawana. Nya wae teu jauh tina sangkan Kilodrapati, ieu rombongan jalma barosongo teh mangrupakeun garong. Rakyat Wirantaka, urang teh garong, ayeuna dipegat ku garong, asa hayang seuri anu tarik. Kilodrapati ngahehe bari kumarewas ka Rakyat Wirantaka, sabab asa kulucu aya garong rek digarong deui ku garong. Montong haharewasan siah geuwat ka dieu eta buntelan, mun teu dibikeun adi kaduaan bakal paragat nyawa lebah dieu. Si gegeduk begal atawa garong ngabentak deui ka Kilodrapati. Rampok anu karasep anu garagah, sugan teu gaduh deuleuan andika teh. Mak nya jalma miskin rek dirampok. Kilodrapati ngajawab ku diheureukeun. Mun kongang mah geus hayeungeun ngabarakatak tia tadi. Ngan ngahaja api-api sieun. Hayeungeun apal heula panaka garangan ieu para begal. Ke punten ngasuh heula sakedah parwargi. Biasa simkuring sejang ngiring ngemutan ka para wargi anu kalersan nuju ngadangukeun ieu dongeng. Bilih YouTube nanti acan di-subscribe, punten di-subscribe heula nya. Teu aya sanes supados di mana simkuring madar dilalakon enggal dina karajenganana. Tiasa langsung nembongan dina YouTube para wargi. Kalayan dihaturanan ngalebetan kolom komentarnya manawi aya teroskeun eta aya anu unek-unek teu kahartos. Insyaallah kusim kuring baris diwalar.
mangga urang lajengkeun. Pikeun aing mah rek miskin, rek beunghar, nu penting duit atau barang anu aya hargana, atawa anu kaduaan milih kojor di dieu. Si gegedug begal teh hauk palotot peungeutna bareugeud kawas beusi atah beuleum, matana bolotos sagede-gede keong, huntura kekrot bakat ku amarah. Hari kitu anjeun teh malakal maot tukang nyabut nyawa, Ki Lodapati terus-terusan nerewelang ku kecap-kecap nu sigang heurian. Sabab ieu begal teh najan pangawakan aplikasieun tapi elmuna lain tandingna jeung Ki Lodapati mah. Aing sanggup ngojoran sia moal sabaraha hese ngojoran di kaduaan mah. Geus loba jalma nu dikojoran ku aing. Si gegedug begal teh beki kasar garihal, ucap-ucapanna jumawa, asa aing pangjagona siga anu nya bisa nyabut nyawa setiap manusia. Atuh ari nya mah kitu, kula duaan rek milih dipaehan ku Andika wae, sabab kula duaan teu boga harta. Ki Lodapati beki jauh ngeurian ieu begal anu bos songot piasinan teh. Ceuk pikir Ki Lodapati mah itung-itung hiburan cenah. Sabab asa merenah. Manehna teh garong ari ayeuna aya nu rek ngagarong ka manehna. Urang ajar, paehan barudak. Si gedug begal teh langsung mere parentah nitah ngoroyok jalma dua. Nyaeta Ki Lodapati jeung Rakyat Wirantaka. Ciot dua orang begal narajang kidugal atawa Ki Lodapati, bedog begal ngahiuk krek tigas beung Ki Lodapati, seorang di narajang tinggi rek 12 cangkengna. Hai Ki Lodapati ukur narik suku katuhuna ka tukang, daju awakna ngareundegna jurus pucuk eurih ka tiup angin. Plos dua panarajang ukur ngahakan angin. Laju Ki Lodapati luncat ka nu rada lega bari ngabebener kuda-kudana. Ciat dua orang begal teh narajang deui, bedogna ngahiuk rek digas cangkengna. Anu saurang deui mah bedogna nyauk rek nubas beuteung Ki Lodapati. Duana ngagunakeun tanaga nu rongkah. Ciat Ki Lodapati ngabentak. Laju awakna ngajaul bari nuturkeun awak dina bari muterkeun awakna da jurus panggal mui. Cedak suku katuh Ki Lodapati ngacedak kana puceuri salah saurang begal. Aduh, saurang begal langsung ngeceak. Laju awakna ngagejebut di ban lemah, saterusna ngusak ka piuhan. Ari Rakyat Wirantaka mah halita teh dihurup ku 3 urang. Tapi sarasa urangna sarua geus numprak kari duaan deui. Tapi najan para begal ngagunakeun bedog, Rakyat Wirantaka ukur ngalayan musuhna ku leungeun kosong. Sarua jeung Ki Lodapati. Ciat dua orang begal narajang Rakyat Wirantaka babarengan. Dua bedog ting hariuk ngurubaruga Rakyat Wirantaka. Saurang gerakanana leuwih cepet, bedogna nyuwuk rek nubes beuteung Rakyat Wirantaka.
Ragan Wirantaka narik suku kencana kagir laju ngagilekeun awakna bari ngarawel pigelang musuhna. Laju eta leungeun anu geus kakeupeun langsung dipurilitkeun. Kalian dinagrakan kacira cepetna leungeun katuhuna ngababuk si ku musuhna. Krek sada tulang potong. Aduh ieu seorang begal ngoceak leungeun ngaplek tina palbasikuna. Laju lumpat ka jauhan pakalangan. Ciat anu seorang dinyabetkeun bedogna rek digas beuheung Rakyaan Wirantaka. Tapi Rakyaan Wirantaka malah ngalengkahkeun suku kencana ka hareup dina jurus malipir pasir. Laju leungeun kencana dipake nadah leungeun musuhna. Kek leungeun musuhna katewak. Sakila Rakyaan Wirantaka ngarengka suku musuhna ku sukatuhu. Atuh gedebut musuhna nang karak bengkang. Laju leungeun musuhna dikewek dijejak ku suku kencana palbasikuna. Tobat musuh Rakyaan Wirantaka anu saurang dikocek dengek. Leungeun katuhna ngaplek sarojeng baturna. Aduh ieu aya di anu kocek dengek laju aya sorang gedebut. Barang diret ku Wirantaka, horeng musuh Kilodapati ngagubran di Bandemah. Atuh anak buah si Gedug Begal teh geus numprak kabeh kari manehna. Keun tong pipilun Rakyaan Wirantaka gegedugna mah bagian kula. Kilodapati nitareureuh ka Rakyaan Wirantaka. Ari gegedug rampog mah rek disanghareupan ku manehna. Kurang ajar. Ciot si gegedug begal murka. Nempos sakabeh anak buahna brak rubuh. Langsung teu basa-basi deui si gedug begal ngagajeng bari ngambatkeun bedog ka Kilodapati. Kilodapati gentak nyingcet ka gigir micin panarajang si gedug begal anu rek narok sirahna. Saterusna Kilodapati ngasupkeun peurupna dina jurus kugur gunung anu dituju rek nunjal iga burung si gedug begal. Haitlah kadalah si Gedug Begal ti buburanjat cingkrak ka tukang. Hampir wae manehna kabeunangan ku peurup Kilodapati. Sor atuh Gedug Begal cenah anjeun teh bisa maehan kula. Geura buktikeun eta ucapan teh ari nya mah boga kabisa. Kilodapati ngejejeleh ka si Gedug Begal supaya teh si Gedug Begal teh kaudah ngamarahna. Kurang ajar sia. Rasakeun bedog aing jalma andar-andar si Gedug Begal lain di nafsuna. Awakna langsung cumorelat muru Kilodapati. Bedogna kumolebat rek digas beuheung. Hait Kilodapati narik sukatuhna ka tukang. Laju awakna ngareundeukna jurus tarate katip angin. Plos panarajang si Gedug Begal ukurnya betangin. Kilodapati langsung ajeg deui bari magahan kuda-kudana. Ciot si Gedug Begal ngarajang deui. Awakna ngajorelat bari ngahambatkeun bedog panjangna. Anu rek diarah beuteung Kilodapati. Bedogna nyuk ka cidet sebetna rek nublas beuteung Kilodapati. Kilodapati ngagilek ngipisan awakna dina jurus malipir pasir. Pelesat bedog ukur sabaraha senti tina beuteung Kilodapati. Kep leungeun anu keur nyekel bedog panjang teh ditewak ku Kilodapati. Laju ngalengkahkeun sukatuhna ka hareup. Sakilat leungeun katuhna nyulusuk kana palangkakan si Gedug Begal. Sanggeus kitu ngan sakurimpal awak si Gedug Begal dipanggul ku Kilodapati. Laju dibantingkeun kana lemah. Aduh, si Gedug Begal kocak dengek, awakna ngegedebut di Bandemah. Laju kokolojotan han ka nyeri. Udang begal edan, cenah jagoan, bisa nyambut nyawa manusia, ningkalah ngajeng jehel bahdinya. Kilodapati ngajejeleh ka si Gedug Begal. Sabab siga anu nya jagoan karek dilayan ku lemor geus teu walakaya. Komo mun make pakarak. Duh ampun kisilah
ulah rumah saeleh hampura kula tong ditandasa si gedug begal teh nyerah manehna acong-acongan nyembah yang dipikarunya sebab sanajan ngalawan bebeakan ieu musuhna teh lain tanding manehna Ari Andika ngomong we harus siga anu nya kakara dibantingkeun sakitu wae geus boleh teh pangawasa kilo dapati deui ngajejelek si gedug begal anu cenah tadina siga anu nya duh ampun kisilah rumah sakula geus nyieun salah si gedug begal rek meh sujud ka kilo dapati menta sangkan manehna ulah dikakalakeun. Pun para wargi rupina carios banjir getih wanci Janari bagian ke-10 dicekapkeun mung dugi ka dieu enjing atanapi pageto manawi urang dipareng umur anu panjang tiasa petepang deui dina kalajengan ieu carios bobor sapanon carang sapakan mugia para wargi agung cukup lumur jembar pangampura kersang hapunten kana sanes kanten kaluluputan sim kuring bilih kurang nyugemakeun atanapi seueur kalelepatanana dina tata cara ngadugikeunana si hapunten anu kasuhun mangga para wargi wilujeng kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.